Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solih, la tatawaqaf an kaunika rajulan solihan. Jangan berhenti menjadi orang baik. Allahu Akbar. Hari ini kita akan mereview kalimat sapaan, angka 1 sampai 10 dan anggota tubuh. Berikut contoh kalimat sapaan. Haris, wilujeng enjing Alka. Kata Alka, wilujeng enjing Haris. Kemudian Mima bertanya, saha nami anjeun? Rika menjawab, nami abdi Rika. Angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10. Anggota tubuh, soca, baham, panangan. Sampean, pangambung, cepil. Nah, berikut adalah teks membaca yang sudah Bapak sampaikan waktu itu. Awak abdi, soca abdi aya 2, katuhu jeung kenca. Baham abdi aya 1, baham kanggo nyarios. Upami nyepeng nganggo panangan, upami mapah nganggo sampean. Pangambung kanggo ngangse, cepil kanggo ngadangu. Demikian anak-anakku, hatur nuhun.